Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka 32 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Kieni ti Palihan Majalengka. Kangge Aceh Kieni ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ngingih hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon. Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka 32 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung des. Para wargi sadayana, harita Nyimas Ratna Kumala terus nuturkeun sanjaya. Sanggeus pisah jauh ti baturna gaya bagsat gancang Nyimas Ratna Kumala nyelorot ka handap jeleng. Nyimas Ratna Kumala nangtung ngabedega megatan jalaneun Sanjaya. Gebeg Sanjaya ngagebeg. Nasahan Jun? Rek naon ngahalangan jalan uing? Cek Sanjaya. Kabeneran maneh teh si Sanjaya geningan. Lamun teu salah mah maneh teh adina pisan si Jakalodra jalma anu kejam tur talengas. Cek Nyimas Ratna Kumala. Sanjaya beuki kaget tapi hatena panasaran nasaha jalma nu aya di hareupeunana teh. Sok sanajan pikiranna kaganggu ku ilmu tenungna Nyimas Ratna Kumala tapi sahanteuna sawareh pikiranna masih keneh jejeun. Nasaha anjeun teh kumaha wani ngahalangan jalan uing? Cek Sanjaya tumanya deui bari terus maju ngadeuketan. Barang geus deukeut breh katenjok. Beungeut Nyimas Ratna Kumala anu kacaangan ku cahya bulan. Kaula Ratna Kumala anakna Juragan Surya
anu geus dibinasa nyawana ku lanceuk Andika deuleu. Nyimas Ratna kumaha? Teu salah. Kaula pisan Nyimas Ratna kumaha. Misi Andika can nyaho. Kula warga kaula ditumpur lodoskeun ku saha. Nya ku lanceuk Andika pisan anu ngaran Jakalodra deuleu. Mustahil. Mustahil. Kabeneran. Ayeuna Andika kaluar ti imah. Jadi Andika rek diala nyawa ku kaula sia. Ngarah lanceuk Andika ngarasakeun kumaha nyerina ditinggalkeun paeh ku anggota kula warga. Cek Nyimas Ratna kumaha bari ngadeuketan. Bari harita geus siap-siap rek ngarabut Sirah Sanjaya. Ramu-ramu leungeunna katingali ranggoas manjangan. Ari Sanjaya najan tacan ngarti kana caritaan Nyimas Ratna kumaha. Tapi dirina geus surti, yen Nyimas Ratna kumaha teh rek nyilakakeun ka dirina. Harita serepet. Sanjaya ngalugas bedogna. Kuring teu percaya sia kana caritaan anjeun. Pamuhalan lanceuk uing ngalakukeun tindakan jahat sia, cek Sanjaya. Tapi kanyataanana memang si Jakalodra pisan anu geus mateni indung bapa kaula. Ku kituna ayeuna nyawa Andika rek dicabut ku kaula. Nyimas Ratna kumaha wuut harita langsung ngarontokeun leungeunna. Sedangkeun Sanjaya gancang nyabetkeun bedogna. Hiuk ceras. Bedog Sanjaya nyabetan awak Nyimas Ratna kumaha. Tapi aneh, nalika bedog nebas kana anggota badan Nyimas Ratna kumaha. Tapi siga nyabetan haseup. Sabab teu aya pangaruhna naon ka Nyimas Ratna kumaha. Harita Sanjaya beuki ngerahkeun sakabeh kamampuanana nyacar bolang awak Nyimas Ratna kumaha. Tapi angger we taya hasilna. Sabab awak Nyimas Ratna kumaha waduk banyu dikadek teh siga ngadek cai. Sedengkeun sapasang leungeun Nyimas Ratna kumaha anu ranggoas harita langsung nyekal kana Sirah Sanjaya. Hiukeup kerak. Sapada harita Sirah Sanjaya dirabut ku Nyimas Ratna kumaha. Menika disadak tulang beheungna anu pating kerak potong. Dihin pinasti harita Sanjaya tinemu ajal nyawa papisah jeung raga. Geus kitu titis tulis ti ajalina. Lain Gusti anu teu adil sabab setiap manusia geus aya takranana. Ditangtukeun ajalna ku cara anu beda-beda. Sok sanajan carana kadang matak pikawatireun. Tapi hal eta geus sakitu kuduna. Sabab engke di poe pangwalesan mah bakal diwales ku ganjaran anu satimpal. Sanjaya anu keur mancen tugas ngajaga lembur, ngajalankeun tugas anu mulia. Mangka maotna bisa disebut maot anu alus. Geus hasil megatkeun huluna Sanjaya. Harita Nyimas Ratna kumaha nyirih leuseuri. Tuluy belesat, ngabelesat. Bari mawa hulu Sanjaya anu masih ngucur ku getih. Sakumaha biasa, sirah dibawa ka jero guha, tuluy dikucurkeun getihna kana batu tetengger nyepelet. Gancangna carita caturkeun poe isukna. Urang lembur sangkan urip genjleung deui. Gujrud salembur ear saja jagat. Sabab manggihan layon Sanjaya anu geus eueuh huluan. Harita layon dibawa ka imah Bah Murtala anu langsung dipapag ku hujan cimata. Amburati jeung Winanda ngalanggerek ka pidara. Ari Bah Murtala jeung Jakalodra ngagugulung layon Sanjaya diceungceurikan nepi ka sisi mekeun. Kuwu
jeung Lebe pada ngupahan ku caritaan anu dipalar Bah Murtala jeung Jakalodra daek sabar kalayan sadar tumarima kana kadar anu geus ditangtukeun. Harita urang lembur ngaliud sawareh pacieuweuh nguruskeun keur mulasara layon. Anu sawarena deui pada nguruskeun anu kapidara. Ari Bah Murtala jeung Jakalodra nya akhirna mah leler tina nalangsana. Sok sanajan hate masih pinuh ku kasedih anu taya hinggana. Sanggeus layon di pulasara sakumaha misti laju dikurabkeun. Terus diayakeun tahlilan sakumaha biasana. Sanggeus rengset tahlilan, kuwu jeung para inohong lembur henteu langsung marulang. Tapi maturan heula anu keur kapapatenan. Sakalian ngamusawalakeun kajadian maotna Sanjaya. Jeung nangtukeun kumacarana nyangkalak ulun-ulun pangacau di lembur sangkan urip. Geus meh 4 urang anu tiwas di lembur urang teh. Jeung aneh anu tiwasna teh sarua we nyaeta di alas sirahna. Bari kabehanana jajaka. Sedengkeun jalma anu jahatna tacan kanyahoan saha mangklukna. Tah kumaha ari geus kieu sugan aya nu boga bongbolongan para wargi sadayana. Cek Pakuwu bari muterkeun paneutepna ka sakur jalma nu aya di dinya. Bah Murtala tacan hayang nyarita, hatena masih baluas. Amburati jeung Wiranda mah teu milu ngariung. Ari Jakalodra beungeutna katara beureum, kuntuna kekerot. Hatena pinuh ku amarah, jiga nu hayang ngalegleg ka jalma anu geus mateni adina. Ari nu sajana Palebe, Pak RT jeung Mang Jamsa masih sing harulang. Tapi lila-lila mah pok kadenge Lebe nyarita. Kumaha lamun ronda urang tambahan deui. Tapi para jajaka ulah aya nu diajak ngaronda. Ari sabab nu jadi korban teh geuning para jajaka wungkul. Tah kumaha lamun kitu kira-kirana kuwu. Cek Lebe mere kamandang. Kuwu leng ngahuleng sakedeung. Tuluy muterkeun di paneutepna. Cing. Anu sejena manawi kumaha aya deui teu usulan atawa kamandang. Ceku sawatara waktu mah taya nu nyarita. Tapi ngong kadenge Jakalodra nyarita dibarengan ku sorot panon anu hurung buringas. Kuring masih jajaka. Tapi kuring arek ngaronda, malahan arek unggal peuting ngilu ngaronda. Sabab kuring anu kudu malas pati nyangkalak mangkluk anu geus ngalah nyawa di kuring. Cek Sanjaya sorana meuni ti rerenghos. Kuwu ngahulang deui. Ari sabab Jakalodra memang masih jajaka. Tapi manehna mah lain jajaka bolos strong. Sabab saurang anu karek mulang meguron ti tatar kulon. Kumata lamun kitu Palebe kira-kirana satuju henteu. Ceku menta kamandang ka Lebe. Ari Palebe malah ngareret ka Mang Jamsa. Akhirna pok Mang Jamsa nu nyarita. Nya ari cek kuring mah kuwu hade lamun jang jaka miluan ngaronda. Sababna jang jaka masih jajaka. Tapi kuring mah yakin jeung percaya karena ilmu jeung pangalaman nama. Tak kumaha lamun rondana urang tambahan jadi salapan urang jeung jang Jakalodra. Cek Mang Jamsa. Pak RT anu tita tadi cicing wae akhirna milu nimbrung. Salanti korban teh para jajaka aya deui nu tacan kaperhatikeun. Nyaeta setiap kajadian osok dina malam Jumaah. Tah kumaha lamun khusus dina malam Jumaah urang tingkatkeun 2 kali lipat ronda teh euy.
cek Pak RT bari papeta. Kubu unggut-unggutan. Bener-bener ngabandungan kalawan daria setiap kamandang ti para inohong lembur. Sakabe usulan katampi pisan ku kaula. Kabehanana usulan THD. Tapi samemeh ditangtukeun putusanana. Cing kira-kira aya nu arek usul deui atau moal ieu. Ceku. Atuh salarea leng pada ngaharulang. Kabeh bingung sabab taya nu manggih deui kamandang. Akhirna poku nyarita deui. Tah sakabe usulan ayeuna kukula rek digabungkeunnya. Hiji jumlah ronda rek ditambahan deui jadi 8 urang anggotana. Jeung deui moal aya jajakaan kajabajang Jakalodra. Janten jang Jakama bebas menang milu ngaronda di malam naon wae oge. Terus setiap malam Jumaahna anu ronda ditambah jadi 15 urang. Tah kumaha lamun kitu 1 juta kira-kira para kanca. Cek paku. Setuju, mupakat lah mupakat. Setuju. Kabeh reang disada. Tah nyari geus satuju salarea mah urang tutup we riungan teh. Coba geus peuting ieu teh pribumi oge butuh reureuh. Ayeuna sakalian kula rek pamitnya. Ceuk kubu bari jung cengkat. Atuh nu sejenna nurutan ngilu cengkat. Geus kitu mah Pak Kubu ngajak sasalaman ka Mbah Murtala anu teu kedal carita sama sakali. Terus ngajak sasalaman ka Jakalodra. Nya geus kitu mah kubu kaluar ti imah Mbah Murtala dituturkeun ku nu sejenna. Para wargi sadayana caturkeun dina peuting isukna ronda geus ditambahan deui jumlahna. Ayeuna mah geus 15 urang lalaki anu geus meunang umur. Ditambah ku saurang jajaka nyatana Jakalodra. Atuh kayaan di gardu ronda jadi rame nepi ka ngaliwud di luar gardu ngampar samak. Dariuk dicaangan ku cahya oncor anu marakbak sabab aya kana welasna. Kabeh ngalobrol meuni saheng matak gandeng jeung teu puguh kadengena. Ari Jakalodra harita diukna rada mencal. Diuk dina akar nangka beh kiduleun gardu. Kurang ajar. Nasaha mangklukna anu geus mateni adi aing. Awas ya lamun kapanggih ku aing moal dibere ampun. Grentes Jakalodra. Manehna teu nyangka saeutik oge lamun adina bakal ngalayang jiwana. Padahal lamun ti kamari aing milu ngaronda beureun adi aing teh moal cilaka sabab aya aing nu bakal ngabelana. Aya rasa kaduhung dina hate Jakalodra pedahan teu ti kamari milu ngaronda. Padahal setiap manusia lamun geus waktuna ajal nya di mana wae ayana eukeur kumaha wae kayanana nya pasti ajal. Sabab maot mah hiji kapastian anu geus ditangtukeun waktuna moal bisa dirobah ku manusia. Keleber harita angin peuting ngahiliwir. Di langit bentang baranang pating karetip. Sedangkan bulan masih era-era rek nembongkeun teh sabab nyumput di satu kangen mega ipis. Anu keur ngararonda kadenge masih ngalobrol. Sorana patarik-tarik sabab embung eleh ku lawan ngobrolna. Kamari aing rek ngarit ngaliwat kawalungan. Aing nimu milik euy. Nenjo anu mandi bubulucun geus pasti nyi itoh eta teh euy.
cek Mang Aat. Lah paling oge maaning anu kadeuleu ku maneh mah lain itu. Temal Mang Uhro. Yakin aing mah nyi itu eta teh dulu? Cek Mang Aat siga anu bungah pisan. Anu sajena oge sing gorowok ngobrolna teh. Atuh kayaan jadi haneuteun mata kreug-reug. Sanggeus wanci nincak ka wanci tumoke anu ngararonda jeung cararengkat tuluy ngabring arek ngider ngurilingan lembur. Ari Jakalodra leumpangna pangpandeurina bari teu waleh waspada. Bari ngidar ngurilingan lembur kabeh pada narakolan kokol bari ngarobrol kadang sing jorowo. Atuh jadi gandeng urang lembur anu keur sarema asa kagerwahkeun parat nepi ka subuh berkah taya kajadian nanaon. Peuting isukna ronda teh dikurangan deui ku parentah pakuwu jadi 8 urang. Ditambah ku Jakalodra jadi 10 urang. Unggal peuting kayaan aman nepi ka maleman Kemis oge aman. Nya akhirna nalika nepi ka malam Jumaah ronda teh ditambahan deui jadi 15 urang. Malahan lebe RT oge milu ngaronda. Atuh matak jadi reug-reug kepala ronda sabab dibaturan ku para inohong. Lamun teu aya palebe sareng Pak RT mah moal ronda abdi teh sabenerna mah rek api-api gaduh bisur wae ieu teh. Cek Mang Kosim. Ulah kitu atuh. Engke lamun dibere bisul bakal kaduhung sia jadi nyaan bisulna. Tembal Pak RT. Borangan pisan Mang Kosim mah. Apan urang mah geus kolot mulai nu ngarah. Da geuning anu diarah ku jurig teh budak teh jaka wungkul. Nah ku jurig atau ku jalma jahat kitunya anu parahe teh. Tapi uing mah ngarasa ku jurig euy. Cek Mang Bagong. Duka teuing kunaon. Kuring oge emang ieu teh teu kapikir. Nah anu mateni barudak jajaka teh jalma jahat atawa jurig jahat. Sabab nepi ka detik ayeuna tacan aya nu bisa mastikeun saha nu geus ngalakukeunana. Tembal palebe. Nya nu matak ayeuna urang kudu leuwih waspada teh. Sabab ayeuna teh malam Jumaah bisi aya deui mangkluk jahatna, ulah aya deui korban kitu tah. Cek Pak RT. Anu sawarehna ronda hoghag ngalobrol patarik-tarik. Kayan di gardu jadi rame. Iwalti Jakalodra anu ti tadi teu loba ngomong. Ayeuna peutingan Jumaah. Aing kudu bisa nyangkalak mangkluk anu geus nandasa adi aing. Awas ya, moal dibere ampun, dipencit kuriling sia ku aing. Cek Jakalodra. Manehna mah ukur galecok dina hate henteu dikaluarkeun siga batur. Sedangkeun harita wanci beuki nyerelek. Harita geus liwat ti wanci sareureuk kolot. Di hiji imah anu teu jauh ti imah pakuwu. Harita katempo aya saurang budak ngora anu cilicing cangcut dipunten. Aya budak ngora anu keur cilicing cat wae ka jamban. Siga nama keur katarajang panyakit mencret. Eta jajaka teh katelahna Jang Heru. Ari indung bapana mah geus tali brasare harita teh. Teu nyahoeun ieu mun anakna keur gering sabab sorena mah teu kunaon. Aduh, moles kieu beuteng teh euy. Aduh, aing gara-gara ngarujak limus ngora. Aduh, aing bari menang maling tinu jenapna Juragan Suryadi teh meureun. Aduh, aing jadi hayang kapancilingan wae. Aduh, aing cek si Heru. Bus si Heru asup ka enggona tuluy ngagoler dina luhur dipan. Tapi kakarek oge ngagoler beuteungna geus ngarecek deui.
aduh aing kerma kapancelingan jauh katapian anggang jeung beteng polos wae aduh teludeng aing teh kaluarna ieu teh geus beuting kieu mah aduh cek si Heru bari burial buncelik nahan mules. Sedangkeun di luareun imah angin ngadadak ngaguruh hawar-hawar ti kajauhan sora anjing babaung hawa mimiti beda karasana urang lembur anu henteu kabagian ronda geus talibra anu tacan tibra lantaran tas sosonoan langsung sing purungkut disimbut sabab sieun ari para ronda harita geus mimiti ngurilingan lembur sedangkan angin ngakuruh bukit tarik guludug gegelegeran sigan marek hujan hawa jadi geuman di awang-awang harita katenjo nyimas rata kumala geus kakalayangan arek neangan mangsa leungeunna meber panonna gular-giler ngawaskeun ka pangeussi lembur beuki lobaan geuning ronda teh aya kana welasna padahal najan aya kana ratusna oge moal bisa ngahalangan kana maksud aing sia cek nyimas ratna kumala nyimas ratna kumala harita terus kakalayangan ngawaskeun deui ronda anu keur ngabring maju ngidul tapi nalika nempo ka abring anu pangtukangna gebeg nyimas ratna kumala ngagebeg sabab di antara para ronda teh katingali aya Jakalodra panon nyimas rata kumala langsung buncelik huntuna kekerot kurang ajar aya jalma jahat aya jalma kejem tur talenges si Lodra geuningan milu ngaronda dagoan sia Lodra sia bakal tereh ninggang kana mangsa waktuna sia-sia dijambret ku aing cek nyimas rata kumala geus kitu mah gaya bag nyimas rata kumala ngagaya bag maju ngaler ari ronda meh hampir kabeh taya nu ngarasakeun kana kadatangan nyimas rata kumala iwal ti Jakalodra manehna ngarasa ngan teu pati jentre karasa ku Jakalodra mah disaluhureun sirahna aya nu ngabelesat ngaler tapi barang tangga geus teu katingalina naon asa aya anu ngabelesat luhureun sirah aing naon nya eta teh manuk julang kitu gerantes sate Jakalodra panyangkana mah ukur manuk julang sabab teu lila kadenge sora lok-lokan sorana Jakalodra jeung para ronda laleumpang maju ngidul sabab kitu parentah ti pupuhuna lamun geus air sisi kidul terus balik deui ngaler nepi ka parat ka tungtung kaler lamun geus ditungtung kaler maju deui ngidul jalana nguriling ngaliwatan imah jenatna Juragan Surya nya tidinya balik deui ka gardu ronda kitu rencana jalur ngaronda peuting harita kade euy salarea kudu waspada kudu carincing pageuh kancin saring set pageuh ikat talingakeun setiap imah nu kaliwatan lamun aya nu nyurigakeun langsung kepung cek palebe ngingetan ka para ronda mangga palebe ngiringan we kumasaen abdi mah lebe temal Mang Ade Sukmana salarea teh nu wani bahan ari Jakalodra dina hatena mah teu pati panuju kana parentah palebe nyaeta ngidar nguringan lembur tapi abring-abringan cara kitu sabab kumaha lamun ronda keur maju ngidul sedangkeun musuh aya di beh kaler meureun moal kapanggih tapi Jakalodra teu wani ngalawan kana parentah kokolot sabab ngahormat ka salaku anu jadi pamimpin keun keur sapeuting ieu mah aing rek nurut ka lebe tapi lamun aya di kajadian Rajapati anu henteu katalingakeun ku ronda peuting engkena mah aing rek misah sorangan cek Jakalodra dina hatena sadangkeun di beh kaler si Heru harita manehna keur papalengkingan nahan mules
tapi rek keluar ti imah teu ludeung. Keur mah geus tengah peuting katurug-turug kadenge sora anjing babaung jeung sora koreak anu asa beuki deukeut bae ka pladinya. Cungung, cungung, keak, keak, keak. Sora babaung anjing patembalan jeung sora koreak mata pating puringkak bulu punduk. Aduh, kumaha tuh ieu atuh, aduh. Aing arek ngising dina sarung lebar sarungna eueuh deui. Arek dikana kandikeun bisi isuk-isuk dileguk ku bapa aing. Rek dina hawu bisi ku si emak pajakeun pais tarasi. Aduh, kudu kumaha atuh ieu, aduh. Cek si Heru bari nyekelan beuteungna anu karasa murilit. Nalika keur puncakna murilit beuteungna, no atuh ari ujug-ujug Allah waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.